Sampurasun, kumaha kabarna Daremang, tepang deui dina KBM Daring Basa Sunda. Dinten ayeuna urang baris ngalajengkeun materi anu sataecana ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya diantara atau pidato. Ya, jadi masih materi yang sama kita lanjutkan. Ya, struktur biantara ini adalah struktur pidato. Bagian bubuka ya, seperti yang kemarin yang sudah Ibu jelaskan. Di bagian bubuka aya salam bubuka, aya puji syukur, aya salam panghormat, aya ngahaturkeun nuhun, gitu kan. Salam bubuka bisa diganti jadi wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, menyesuaikan saja. Ya, bisa dibaca. Agung Tipayun, hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur Gusti Anu Maha Suci. Rahmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa ngaluuhan ieu acara. Dengan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa menghadiri acara ini. Bapak Kepala Sekolah, Komite Sekolah, guru-guru dan staf yang saya hormati itu artinya ya. Dan juga tidak lupa seluruh siswa-siswi yang dibanggakan. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu pada acara perpisahan kelas 12. Juga kakak-kakak kita semua yang akan meninggalkan sekolah ini setelah tamat belajar selama 3 tahun. Sebelumnya, terima kasih kepada panitia acara yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Artinya sambil dibaca tadi kan. Lanjut. Bagian isi satu acarna biasana aya tujuan heula ya. Jadi sebelum menyampaikan isi pidato biasanya kita kasih tujuannya dulu, ini tentang apa yang akan dibahas, acara apa hari ini gitu kan. Lalu isinya. Ini Ibu terjemahkan lagi seperti tadi sambil dibaca. Menjelaskan tujuan. Saya berdiri di sini sebagai wakil dari siswa kelas 10 dan kelas 11 ingin menyampaikan suara hati dan mengucapkan selamat kepada siswa kelas 12. Hadirin yang berada di sini, tak terasa waktunya baru saja kita belajar bersama di sekolah. Sekarang siswa kelas 12 sudah harus berpisah lagi. Harus pergi menggapai harapan dan cita-cita yang lebih tinggi. Lanjut bagian penutup. Sanduk-sanduk minta maaf ya kayak kemarin. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang pas, yang tidak merenah, yang kurang cocok gitu. Tidak baik, bahasa yang kurang pokoknya. Kalau ada kalimat yang tidak enak ke hati, pondok nyogok panjang nyugak ini sindiran ya, bukan sindiran, lebih ke paribasa gitu kan. Kan kalau di bahasa Sunda seueur mamai sebelah sana, mamani sebelah sana, jadi banyak tambahan-tambahannya gitu. Intinya minta maaf yang sebanyak-banyaknya pokoknya. Akhir, semoga seluruh alumni yang lulus tahun ini bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Nah, doa ini yang kemarin Ibu sampaikan. Mungkin cukup sampai di sini. Sekali lagi ke seluruh siswa kelas 12, selamat mencapai cita-cita dan harapan yang lebih tinggi. Segera pergi. Begitu juga kita semua siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11, kita sama-sama berdoa supaya menjadi siswa yang sehat,
baik, benar ya, baik, pintar, dan mahir, punya keterampilan dalam penutur. Selanjutnya ini ada contoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh dari lomba Sampurasun. bahasa Sunda yang diadakan tingkat provinsi. Hadirin anu kusimkuring di pihak. Akan disimak ya. Langkung dipayun sumangga urang sanggakeun puji sinuhun syukur ka Gusti nu kagungan alam. Rehna kalayan rahmat jeung karunia ti mantenna urang tiasa patepang dadai di ieu pasangkin. Tehilap salawat sinan salam mugia teras pacar ngagolong ka junjungan urang sadaya Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawagina, para sahabatna, oge mugi-mugi dugi ka urang saha umatna nu setia. Hadirin anu kusimkuring di rahmat. Dina dangan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan jabar masagi. Nah, ada yang dimaksud jabar masagi teh? Jabar masagi teh nyata salah sahiji program pendidikan karakter anu diciptakan ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kecap masagi ngandung filosofi anu jero pisan. Nyata kumaha jelema membahasa bidana jeung tersalira anu kuat, ajeg, jeung saimbang dina pikiran, perasaan, jeung paripurna. Ku ayana program Jabar Masagi, Ridwan Kamil miboga harapan yen program ieu tiasa ngabekelan ajen-inajen anu hade pikeun peserta didik di Jawa Barat. Janten aranjeunna teh dengan saukur pinter dina ilmu akademik unggul, tapi oge miboga paripurna anu hade sangkat indana janten generasi emas anu tangguh, cerdas, jeung miboga karakter. Hadirin sadaya, urang salaku rahayat anu cicing di Jawa Barat rasa kedahna ngarojong jeung bantuan jalan program Jabar Masagi ieu. Tos seueur pisan kajadian anu janten buktos dan di zaman ayeuna. Tantangan pang ageuna kanggo generasi panerus bangsa teh nyata masalah paripola. Kajadian-kajadian sapertos tawuran antar pelajar, seks bebas, pemakaian narkoba, dugi ka kajadian anu basajan, sapertos teu nyoban kami jadi kolot wae. Terus jadi buktos anu nyata. Yang di zaman kiwari, ajen-inajen budaya lokal anu sae teh terus begitu pun. Generasi panerus bangsa bener-bener ngabutuhkeun program pendidikan karakter anu langkung sae deui. Kanggo ngarahkeun aranjeunna janten pribadi anu leuwih hade anu jauh ti langkahan batik. Anu kahiji, Surti diajar ngarasakeun. Anu kadua, Harti diajar. Anu katilu, Bukti diajar ngalakukeun. Jeung anu kaopat, Bakti diajar ilmu bakti. Kaopat aspek ieu diangkeun tina filosofi Sunda anu ngandung hati cinta agama, bela negara, jaga budaya, jeung cinta lingkungan. Dina nerapkeunana Jabar Masagi tos dilaksanakeun di sababaraha sakola di Jawa Barat saluyu jeung arahan di Dinas Pendidikan. Contona, maca Al-Quran jeung kegiatan literasi sarta ajen-ajen pengajaran di kawitan. Ku ayana program ieu tangtu kuduna siswa-siswi di Jawa Barat teh janten leuwih sadar yen paripolah anu hade mangrupa salah sahiji anu kedah diterapkeun ku leuwih. Kusabab kanggo ngamajukeun ieu nagara modal otak anu pinter wae teu acan cekap. Generasi panerus bangsa kedah miboga karakter anu hade, dinamika cinta agamana, ngabela negarana, ngajaga budayana, sarta ngabela cinta lingkunganana, sapertos ajen-inajen anu diajarkeun dina
program Jabar Masa Ieu. Begituna, hayu urang sami-sami mantuan jeung ngarojom jalan program Jabar Masa Ieu kanggo numbuhkeun generasi ngora di Jawa Barat anu masagi nu tiasa mau Indonesia pamangsa anu. Hadirin sadayana, sakitu wae diantara anu kami hatur kusimkuring mugia adeung mangpaatna kanggo urang sadaya. Hatur nuhun kana perhatosanna. Hapunten kana samudaya kalebatan. Caruang di bawah tidak, ditengkong dikakolongkeun. Mun mulang sama kaduga, pageta urang ngomongkeun. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapertos kitu, tos urang tinggal di sarangan sudah kita lihat sama-sama contoh video biantara atau pidato. Nah, mun sakitu materi dina dinten ieu hatur nuhun kana perhatosanana. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos ngaregepkeun ya. Tong hilap diusian presensi, jangan lupa diisi presensinya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tepang deui dina laungan anu salajengna. Hatur nuhun.